Kumaha
usep kageget gupaina geleng kadede nganggo cecer pangharepan ngantos geterna kukumbul kalbu sur serasa kasanggup cinta pinanggi bag jadi talaga.
pada mereka cinta nu akhirna pegat dijodohkeun ku kulotna. Lamun sejodohna urang tangtu ke tanggalna bari ti ayeuna meungkeut ka cinta bulan nu kahiji opat ulah rubi deui di bulan raya agung ngarendeng di Baleyung. Lamun sejodohna urang tentukeun tanggalna bari ti ayeuna meungkeut ka cinta bulan nu kahiji opat ulah rubi deui di bulan raya agung ngarendeng di Baleyung. Aya beja selera geus jadi duda. Lamun kitu aya dina hiji rasa abdi geus ulang-ulangan keur ngeujeunna rasa tunggu salira ku bagja taya duana. Dasar bagja tepung deui jeung salira sok keras emu ka jaman urang baheula mun teu salah udang kungsi pada mereka cinta nu akhirna pegat dijodohkeun ku kulotna. Lamun sejodohna urang tentukeun tanggalna bari ti ayeuna meungkeut ka cinta bulan nu kahiji opat ulah rubi deui di bulan raya agung ngarendeng di Baleyung. Lamun sejodohna urang tentukeun tanggalna bari ti ayeuna meungkeut ka cinta bulan nu kahiji opat ulah rubi deui di bulan raya agung ngarendeng di Baleyung. Lamun sejodohna urang tentukeun tanggalna bari ti ayeuna meungkeut ka cinta bulan nu kahiji opat ulah rubi deui di bulan raya agung ngarendeng di Baleyung. Langit caang namangsa haluduk panjang mega bodas di luhureun gunung
Ngancikeun asih ka anjeun asa hese tumeurepna dirci hujan ngurag-ragan ninggan kana daun tales.
jodoh nu anjeunna pati nu anjeunna susah senang lara bagja gumantung kana kodratna kitu deui jodoh urang kapankah hayang mah manjang buktina geuning papagat najan ka bakat durian
sono kasar